Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Murid-murid Ibu sadayana, kumaha, damang. Mudah-mudahan urang sadayana aya dinu kaayaan sehat walafiatnya. Tepang deui sareng Ibu Abila dinu pangajaran bahasa Sunda. Sateu acan dikawitan, yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang ngalajengkeun materi di pangajaran genep nyaeta ngeunaan kaendahan Indonesia. Sub materi dinu pangajaran genep dinten ieu nyaeta ngalengkepan kalimah jembar ku aksara gede, nyalin kalimah ku aksara ngantet, sareng mikaweruh ngaran waditra atanapi alat musik. Ngalengkepan kalimah jembar ku aksara gede. Aksara gede biasana digunakeun pikeun nuliskeun awal kalimah, ngaran hiji tempat, nyaeta bisa sakola, kantor, ngaran jalan, ngaran daerah, poe, bulan, jeung saterusna. Nu terakhir, aksara gede dituliskeun oge pikeun ngaran jalmi. Contoh aksara gede aya di kaca 64 bagian B. Contoh, isukan barudak kelas 3 rek ka Museum Sri Baduga. Peku hidep tuliskeun aksara gedena nyaeta biasana ditempatkeun di awal kalimah jeung ngaran tempat. Di dieu aya isukan ngaran tempatna nyaeta Museum Sri Baduga. Ayeuna contoh nu kadua, contoh aksara ngantet. Nganggo ejahan anu bener. Aya dinu kaca 65 bagian C. Contoh, dadi ulina sok jarambah. Peku hidep seratkeun make aksara ngantet atanapi huruf tegak bersambung. Aya di halaman 65. Salajengna mikaweruh ngaran waditra. Waditra teh nyaeta nami alat musik. Mangga buka bukuna urang tingali kerjakeun sasarengan. Anu kahiji, mangga tingali naon ieu namina nomor kahiji? Kendang. Janten waditra ieu teh namina kendang. Waditra anu kadua namina bonang. Upami waditra anu katilu goong. Anu kaopat suling. Sedengkeun anu kalima rebab. Waditra anu kagenep nyaeta kacapi. Sedengkeun anu terakhir waditra ieu namina angklung. Kumaha atos ngartos sadayana nami waditra anu aya di Tatar Sunda? Tos biasanya sadayana murid-murid Ibu sadayana kumaha atos ngartos? Mudah-mudahan tos ngartosnya sadayana. Mung dugi dieu wae materi Ibu dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.